Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna bagiakeun Mang Barna anu bade neraskeun hancagara pandongengna tina carios kalayan judul Randa Bengserat karangan Ki Leuksa. Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sokah kabarayun sadayana. Hanca nu katuna teh upami telepat mah parantos dugi ka hal ieu teh jadi bahan pamikiran pikeun Mang Ading jeung Bisar mah sabab anak cikana teh bet ngalaman kitu. Aduh lila-lila mah teu tega nempo anak nu hulang jendul wae. Nu akhirna Mang Ading jeung Bisar mah satuju rek nanya ka anakna. Terus duanana teh nyampeurkeun ka anakna gek dariuk dina kursi. Sari cik adi heula sagedeung yeuh. Eta ulah ngadaweung wae di Bang Barung. Mantak nongtot jodoh. Ih. Cek Mang Ading. Aturet Nyi Sari teh ngalieuk. Teu nemalan da tetep bangun alum. Jung nangtung sarta nyampeurkeun ka kolotna. Nyai, kunaon atuh betulang jentul wae? Mikiran naon? Bisar mah miheula nanya. Da puguh geus teu sabar hayang geura nyaho. Nah naon-naon anu dipikiran ku anakna. Nya Sari, Bapak teh ngahajar rek nanya ka hideuk ieu. Ari sabab ditilik-tilik teh geus hampir jajag saminggu. Pagawean hidup dengan hulang jentul we. Karena dahar sudah, karena gawe teu rancage, karena ulin jadi anti. Bet kalah resep ngaringkep di kamar. Cik atuh ulah kitu-kitu teuing. Sabab budak ngora mah kudu belag, kudu gumira. Eta teh matak jauh rejeki ari kitu mah. Da ayeuna gerawak caka Bapak. Nah naon nu dipikiran ku hidup teh? Mang Ading mencorong ka Nyi Sari. Tapi Nyi Sari kalah ka ngeluk tungkul. Can wani ngedalakeun eusi hatena. Ya, ulah asa-asa Nyai. Emak jeung Bapak moal naon-naon. Malah mah atoh pisan. Mun hidup daek balaka kanu jadi kolot. Nya budak teh bet jadi kitu. Ngomong ka dinya Sari. Cek mah ijem milu nyarita deui. Bari nyampeurkeun ka tepas gek diuk. Da abdi mah teu kunaon-naon. Teh Malasari hampir teu kadenge. Bapak ge nyaho hidup teh teu kunaon-naon. Sabab jag-jag teu geuring. Sehat teu katarajangku kasakit. Tapi eta naon sababna? Bet muyung gitu. Mun aya kahayang hayang naon. Mun bingung bingung kunaon. Mun sedih sedih kunaon sok caritakeun ka Bapak yeuh. Nyi Sari can nemalan keneh bae. Kalah beuki ngahulang jiga anu loba kasieun. Maijem jeung Bisar mah carolohok nungguan jawaban ti Sari. Tapi nu ditanya ukur ngome tungtung baju we teu nemalan. Mikiran si Karmin maneh teh Sari. Ish. Ulah waka heuras atuh. Mana? Keun cenah mikir heula. Sabab ari diterag teuing mah goreng patut. Moal bener ngajawabna ke. Mang Ading leuwih wijaksana. Ngarti karena keayaan anu jadi anak.
sedangkan Sari ngadenge ngaran Karmin disebut teh bet ngalenyap hatena. Heuda puguh eta pisan nu jadi sababna teh beurang peuting inget wae ka Karmin nu geus janji rek satia satuhu tapi buktina teu lol acan. Da teu sabar atuh kuring mah kawas ngobrol jeung Arca. Cikeura nyarita atuh Sari yeuh. Pamane teh geus bisa ngomong. Bisa mah kalah beki keheuleun. Tungtungna Nyi Sari teh ngawani-wani maneh wakca balaka ka inung bapana. Mak, kitu oge ka bapak. Nya sok gara nyarita. Kumaha. Abdi teh bade terus terang bae ka emas sareng ka bapak. Tapi muga-muga emas sareng bapak teu rengat manah. Pilih pamadegan abdi teu saluyu sareng pamadegan sepuh. Pek we caritakeun heula nah kumaha karep hidup teh. Kieu Pak, abdi teh geus teu sabar. Hayang geura menak wartos ti Kang Karmin. Nah naon nu janten margina. Pangna anjeunna teu aya sumping. Nah teu damang atanapi leres-leres teu sukaeun ka abdi. Tak kumargi kitu upami bapa ngawidian mah urang susul ka lemurna da moal burung kapendak. Ceuk Nyi Sari blak-blakan rek nyusul Karmin ka Cikekes. Rek disusul we. Atuh puguh Mang Ading teh meni ngagurubug bakat gureuwas. Da teu panuju ari kudu nyusul-nyusul lalaki ieu mah. Jadi nu di pikiran beurang jeung peuting teh tanya. Muhun Pak, margi abdi teh teu wantun jalir janji. Teu wantun hianat ka Kang Karmin. Letos janji pasini bade satia. Tapi taya beja-bejana acan. Kang Karmin teh teu bisa disabaran. Beki dia kalaka beki ngampleng. Tak ieu nu dipikiran ku abdi teh mak, Pak. Be. Tapi kak gitu, nah eta pikiran teh. Kumaha pamadagan maneh sarma? Mang Ading kerung. Bingung mutuskeunana. Teu satuju. Ngerakeun lamun kudu nyusul lalaki mah yeuh. Nah kawas anu eueuh deui lalaki wae. Nu teu datang mah geus wae teu kudu dipikiran. Kariweuh-riweuh musingkeun eta teh. Kasebutna teh musingkeun. Jawab bisa mah Tans. Bapak ge satuju memang ngerakeun. Mun nya teh mah nyusul-nyusul ka Cikekes. Ayeuna mah cicing we di imah. Teu kudu mikiran lalaki nu kitu patut jeung deui nyusul teh. Nyusul ka mana? Da urang mah can nyaho imahna. Karek nyaho lemurna wunggul era sia lamun kudu nanyakeun mah. Jiga anu teu boga harga diri. Nyi Sari ngahuleng dijawab kitu ku kolotna teh. Hatena beuki peurih asa teu boga keur pamuntangan. Tungtungna teu daek deui nyarita batin cirik balilihan. Jumrit nyambat-nyambat Karmin. Ayeuna mah kieu Nyai. Urusan Karmin ulah dipikiran deui. Dan bae dang kege ari butuheun mah moal burung datang. Bapa ngarasa yakin awal akhir mah manehna bakal inget deui ka hidup. Sarta bakal narojol ka dieu tak kulantaran kitu. Matulah rek ulang jendul teu puguh. Sabab eta teh laku lampahan teu hade. Bisi hidup hayang nyaho. Ngalamun teh goreng patut sabab sarua jeung ngosongan jiwa. Lamun jiwa urang kosong engke bakal kaeusian ku setan. Mun jiwa urang geus kaasupan setan bakal poho kana bener.
bakal pohok karena kehidupan anu wajar. Akhirnya mawa kana jalan kecelakaan. Tak segitu amanat di bapak omat, kudu diingetkan ya. Benar Sari ya. Ulah rek ngalamun wae hirup teh. Ma oge ngarasa yakin yen si Karmin teh awal akhir mah bakal datang ka dieu. Mitra, Mang Ading jeung pamajikanana saha teh duanana matak ngaruntageun kana hate Nyi Sari. Sabab eueuh nu satuju kana kahayangna. Sedangkeun mah ijem karunyaeun ka incuana. Ya Nyai geulis incu nini. Harinya inget wae ka Jang Karmin. Daya salah nana jandek disusul oge tapi ulah kaciri teuing. Kudu bisa nyumput di nu caang. Kumaha we carana mah sangkan hasil nu dimaksud. Tah kitu Nyai ari ceuk mama. Wah, mah masuk pamatahan teu bener wae ka budak teh. Montong. Kuring mah teu satuju. Awas Nyai lamun indit. Mang Ading ngancam. Atuh beuki susah we Nyi Sari teh manehna teu hayang ngomong deui. Jung Nyi Sari cengkat bus ka kamarna geblug ngebeutkeun maneh kana kasur, ti papareket nahan piceurikeun, da lamun teu inget kana kaayaan mah hayang ceurik lolongseran, hayang sasambat ka buah hate, tapi ukur jumrit jeroning ati, nahan rupa-rupa parasaan. Ari piit meting tara anggang ti sayangna geuning ari jogjog Mang Ading jeung Bisar mah ngaharuleng. Aya nu daek nyarita. Kulawarga anu tadina ayem tentrem ayeuna jadi harengheng ku urusan budak ngora. Hate Mang Ading jadi honcewang, bisi anakna kabawa ku sakaba-kaba bisi matak jadi mamala. Barang keur ngaharuleng kitu mitra kaum dangu. Jebul aya nu datang hiji jajaka gining naker. Ngajingjing bongsang bangun anu ampeg. Atuh Mang Iding jeung Bisar mah teh mani olohok can ngarti kana tujuan kiseh mah. Duanana teh aya nu nyarita ukurna teu poe ka eta jajaka. Assalamualaikum. Pokna uluk salam bari mangut. Ku Mang Ading jeung Bisar mah dijawab atuh atoheun saya mah teh kalacat unggah. Bari pokna teh. Atur punten abdi teh. Ku ngawantun dumaheus ka ibu sareng ka bapak. Jalaran aya kaperyogian anu kalintang pentingna. Atuh ieu hatur lumayan kanggo leueteun yeuh. Kituna teh bari nunjuk kana bongsang nu pinuh ku bangsa bubuahan jeung kueh-kueh di kota. Oh, mangga Jang. Aya naon gitu? Mang Ading bangun bingung rek narima semaha teh. Ras inget kana kajadian nu geus kaliwat. Yen manehna kungsi ngusir ka eta jajaka sabab eta jajaka teh tayalian iwati Mirja. Langkung ti bayeun abdi ngaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Rehna abdi di pasihan waktos kanggo sumangem sareng bapak kali ibu. Atuh kaduana ngaturkeun nuhun ku ayana bapak sareng ibu kersa nampi kana kadongkopan abdi anu tangtos bakal ngarepotkeun teh. Mirja malapah gedang nyaritana ti dituna mah. Sabab ingat kana waktu nu geus kaliwat teu hayang dua kali gagal. Mon kardos kumaha oge. Lajang aya naon maksud ujang teh aduh. Abdi bingah. Parantos gasik ditampi enggal dipariksa. Ieu teh hiji tawis yen pribumi teh jalmi berbudi. Ngartos kana tata krama kersa ngajenan ka semah anu bakal ngahesekeun kadu boga imah. Nanging hapunten anu kasuhun. Abdi kumawantun dumaheus ka ibu sareng ka bapak. Jalaran kapaksa ku pangabutuh
nu tangtos ieu pangabutuh teh ageng oge mangpaatna kanggo Bapak. Pekpok prak gelawak ca aya naon atuh. Mang Ading kawas nu beakeun beomongeun. Ugur ngahaminan ka Kisema. Kieu Bapak. Kitu deui ka Ibu. Abi teh sadar pisan yen abi mah jalmi laib hinaeun batur. Margi rumaos tuna harta tuna harti estuning taya araheunana. Dalores abdi mah teu gaduh naon-naon iwal ti gaduh kahayang. Atuh salajengna abdi sadar sarta abdi emut keneh yen abdi kantos dipe warang wangsul ku bapa sareng ibu eta teh hiji tawis yen abdi henteu kaanggo. Nanging tabe pun ampun paralun abdi sanes ngaheureyan. Teu aya maksad ngalelece ka bapa sareng ka ibu. Dongkap deui ka dieu. Ta dongkap deui ka dieu teh sanes bade maksad awon. Kukituna sateu acan abdi medar pamaksadan nada si hapuntenna anu kasuhun moal bilih ku dongkapna abdi teh. Mata kruntik galih rengat mana jenten emutan kasadayana sakali deui hapunten anu kasuhun. Ceuk Mirja masih keneh canpok ari ngabejakeun maksudna mah. Ugoe Mang Ading teh jeung Wisar mah jadi gregeteun atuh. Hayang geura nyaho kana paniatan Sema. Ieu Jang. Cingan ulah loba teuing kakawena lah nyarita teh. Da ieu mah lain mantun, lain ngadongeng, lain wayang. Aya perlu mah gerapok caritakeun. Muni loba teuing kakawena. Nah kumaha ieu teh? Jeung rek naon Ujang teh atuh? Hatur nuhun. Abdi bingah liwat saking. Nanging naha kalapatan abdi teh dihapunten atana henteu? Dihampura lahir batin. Hatur nuhun. Taina abdi bade wakca balaka ka ibu kalih ka bapa. Supados enggal ka manah sarta enggal di manahan. Saperkawis abdi teh seja nyangakeun silaturahmi, seja ngaitkeun tali silaturahmi nu salamina kedah nganteng dina hate urang di antara umat manusia. Atuh kadua perkawis nyangakeun salam kawilujengan nun kanggo bapa sareng ibu. Pon kitu deui Nyi Sari. Pangna abdi dongkap ka dieu teh nanggung maksud ngeman maksad. Seja ngadugikeun hiji tawis kadeudeuh ti abdi manawi bahan katampi. Ieu manawi kitu oge bahan katampi. Tadi oge ku abdi tos disangemkeun abdi teh jalmi laib. Tuna harta tuna harti. Teu aya areuneunana. Nanging abdi teh teu tiasa ngabobodo diri pribadi. Da di henteu-henteu ge tetep nya. Di lain-lain da tetep kadinya. Salaresna mah abdi teh seja ngiring mikanya ka tuang putra. Manawi teu acan aya anu nyangking. Sakitu maksad nu utami mah, Bapak. Kitu, Ibu kaula nun. Ceuk Mirja. Mun teu euleum-euleum nyaritana teh. Sabab geus diiker-iker ti angal namun ngapalkeun eta oge. Horeng Mirja teh rek mentasari ti kolotna. Sabab geus meunang beja ti wadali. Yen kudu kitu carana. Atuh sajongjongan Mamang Ading jeung Bisar mah ngaharuleng jiga nu baluweng. Mikiran pijawabeun anu merenah. Sabab ayeuna mah teu bisa gagabah. Da Mirja ge ati-ati pisan dina ngomongna. Beda pisan jeung ti heula. Kumaha lamun geus ieu bapana? Cek Bisar mah bari Noel kanu jadi salagin. Elana nibuna urang teh teu bisa kajot borosot. Teu bisa gagabah dina ngajawab. Sabab ieu teh perlu mikiran anu lantip. Perlu pamikiran anu lantip, butuh waktu anu cukup pikeun mutuskeunana. Kahiji anak urang teh keur boga kasusah. Sabab mikiran hiji perkara.
atau kaduana niat jang Mirya ge kudu dijentrekeun heula. Nah kumaha nu saanyana sabab ari basa ngiring mikanya teh cantang tu tujuanna kadinya boa teuing aya niat sejen, boa teuing beda tafsiranana jeung urang. Tak lantaran kitu kelanan urang pikir heula. Jawab Mang Ading antarenaker sabab manehna oge ngarasa susah. Leres Bapak, leres. Mugi sing apik sareng waspada. Ulah gampil percaya ka jalmi saliwat. Margi ku abdi oge kahartos. Nu sae omongna cantang tos sae maksudna. Nu amis budina cantang tos sae atina abdi oge rumaos. Seueur keneh kakirangan. Mangga ayeuna mah nyangakeun kantun ngemutan anu langkung paos. Cek Mirja. Jika geus sayagi keur pijawabeun kawas nu geus makal ti imah keneh. Lain kadinya los najang. Da Mang mah teu lumasa curiga ka ujang. Teu gaduh sangka anu lain-lain nyangam kitu sote hayang jentre heula. Nah niat ujang teh leres-leres. Atawa ngan saulineun. Upami bade leres-leres tang tuku Mang gerek dibadamikeun sing apik. Tapi lamun ngan sakadar saulineun mah moal teuing dilayanan. Tak kitu maksud teh jang. Upami ditaros eta abdi mah langkung sae dipenta sumpah gitu Pak. Mun abdi kudu sumpah, kudu nyebat demi naon anu sakinten tiasa dipercanten ku bapa sareng ku ibu. Nah karsa ikrar sumpah. Padahal sumpah teu berat. Upami eta dipunut ku bapa, abdi bade nadunan sumpah. Abdi teu sieun ku akibatna margi maksud abdi mah leres-leres Pak. Sanes heureuyan ye. Leres abdi mah. Sok sumpah abdi mah. Nyaan. Jang. Salaresna mah sumpah de ulah. Kajaba lamun dipenta ku hakim. Ari sabab sumpah mah ulah samarangan. Mun salah kecap matak balai. Mun ujang rek sumpah ulah nyebut ngaran sejen. Lian dinyebat jenengan Allah. Mun rek sumpah sebut demi Allah. Tapi kitu ge lamun dipenta ku hakim. Ari henteu mah ulah gagabah. Cek Mang Adi ngajentrekeun urusan sumpah. Leres gitu. Tapi geuning sok aya hakim. Anyeuna penterang karena sumpah demi Allah. Tapi seueur hakim aya nu di kerobot gitu. Janten seueur hakim anu dijebloskeun ka banjara. Eta mah lain soal. Lain ayeuna engke, zaman hareup. Kumaha? Tau pemicarana gitu. Abdi oge bade sumpah demi Allah lah. Demi Allah abdi mah lah. Abdi ge percaya kana ayana Allah. Ngandu maos kana salat teh belang keneh. Datara sakapeung malah lobana mah anu tara. Nanging sanaos kitu oge sanaos hartosna ngabaekeun kana kawajiban kitu tah. Ngan tiasa ngalakonan sakumaha misrina we. Taina kedah kumaha di abdi teh atuh supados maksud abdi dipercaya ku bapa. Mang Iding kasedekeun. Teu bisa naon-naon deui kitu deui bisa mah. Ukur ngahenen we bari ngabandungan anu ngaromong. Cek sebutkeun. Nah hanyaan bade laras-laras ujang deh. Leres Pak. Moal ngaheureuikeun abdi mah sumpah lah sok. Sok sumpah ayeuna keneh. Sok Pak sumpah sok. Deloh abdi mah. Demi Allah gitu lain deloh sia. Tah sumun demi Allah sok sumpah ayeuna. Oh gitu. Jadi nuhun ari kitu mah. Dupi nu dimaksad bade ngiring mikanya. Naon hartina? Hoyong hirup sasarangan sareng tuang putra lah. Bade diajak sapapait sama manis lah.
babarengan dina rumah tangga. Sohagna mah tuang putra teh bade didamel pamajikan ku abdi. Tak gitu Pak. Mirja geus teu asa-asa ngabejakeunana sabab geus buleud hate ti imah keneh. Nya nuhun ari kitu mah. Mang teh bunga anu teh babadanan tapi pikeun ngajawabna. Mang teh butuh waktu. Sabab kudu badami jeung indungna. Oge kudu nanya heula ka jinisna teh kulantaran kitu. Niat ujang anu sae keur saheulaanan mah ditarima ku Mang. Ngan urusan miharep kapun anak mah sarantos heula. Tak kitu ujang. Hatur nuhun Pak lah. Eta walaran teh sae pisan katampi ku asta kalih sun. Upami Bapak sareng Ibu kagungan emutan gitu, eta teh hiji tawis Pak. Yen Bapak teh hiji jalmi anu apik, anu waspada sarta anu wijaksana dina nyana kaputusan. Abdi bingah Pak lah. Serta abdi percanten ka Bapak yen hasilna bakal nyugemakeun ka sadayana. Sakali deui hatur nuhun. Ceuk Mirja tetep apik dina ngajawabna. Jika temereg tapi maksa ka Mang Ading. Kudu mikir anu leuwih apik. Nuhun atuh Jang. Naon gitu. Mang deh. Sakitu we heula. Saheulaanan mah Mang teh minta tempo rek badami heula jeung rek nanya jenisna. Dubi waktosna kinten-kinten sabaraha dinten ieu. Mang minta waktu saminggu we lah. Saya gitu oke, janten minggu payun abdi bade ka dieu deui. Da kumari kitu ayeuna mah sejak amit mungkur wae jalaran bilih poekeun di jalan yeuh. Hapunten anu kasuhun tina samudaya ning kalelepatan. Oke, titip salam ka Nyi Sari. Cek Mirja bari terus cangkat. Cong munyungan ka Mang Ading jeung Bisar mah. Aduh, nah beteng ngalan-ngalan deui ngaban teu acan cai-cai acan. Padahal mangkewe heula urang ngaleueut heula. Ceuk Mang Ading bangun gugup. Hatur nuhun katambi sakeo oge. Gambil engke ka payuna upami aya deui waktos. Ya, mah atuh ari teu tiasa dianeg mah. Ceuk Mang Ading. Sanggeus amitan Mirja balik bari mawa hate nu sugema. Ari sabab geus hasil mentakeun tarekah anu mungaran. Eta lalampahan teh geus meunang ngapalkeun. Menang sasayagian ti samemehna. Eta ilham menang ti Uwadali. Nu geus nyaho kana jujutan lalakon eta. Nu matak sanggeus parat padami kitu teh teu lila deui terus amitan sabab kitu papatah ti Uwadali. Iya, asup pangaruh aing teh ayeuna mah yeuh. Bapana jeung indungna geus mimiti leeh. Sugan masih Sari ge leeh. Moal keukeuh mikiran si Karmin. Rasakeun sia, bingungeun geura sia. Cek Mirja bari ngagedi gelempang teu rarat-reret deui ka tukang. Kocapkeun Mang Ading jeung Bisar mah. Saditinggalkeun anakku saya mah teh mani ngaharuleng asa dina pangimpian. Panon melong kana bongsang nu can kungsi dirampa-rampa acan. Mang Ading jiga anu keun aku tenung kitu deui Bisar mah. Bet jiga anu samara polah antukna mah ting haruleng we. Lantaran hebet asa bareuhedeun. Mitra kaum dangu obrolan nu bieu jeung Mirja asa teu kungsi dipikir heula Mang Ading teh. Hejiga nu keun aku tenung teh atuh kalah ka nyorocos we teu puguh tina sungut teh. Nu akhirna betreuwas kareureuhnakeun. Bedas. Nah, urang teh jiga nu mere angin ka si Mirja. Kumaha nolakna lamun geus kieu da jelas. Si Nyai mah moal daekeun. Da bapana anu kitu teh mah ngajawab teh betiga anu kasih mah. Naha atuh rusuh teuing ditarima. Matak naon mun dibere heula tanyakan. Dibere tanyakan naon? Apaan manehna teh datangna ka imah urang teh geus nyorang tanyakan. Nya bere tanyakan mana deui atuh. Ih,
Soka mana baik ngomong teh. Lain tanyakan jalan dan gitu mah najan gurawes ge beunang keneh di sorang. Ieu mah tanyakan teh keur nguji kana niatna. Nah nya atawa bohong. Contona kieu ieu, heug si nyai dibikeun atawa heug lamaran manehna ditarima. Asal kudu bisa heula ngabuktikeun imah sagede karaton. Tak itu contohna tanyakan teh ieu. Lain tanyakan jalan. Kahar dia ayeuna mah. Tapi kumaha aduh. Da urang teh jiga geus eleh jajaten yeuh. Jiga nu geus kakeupeuh ku manehna. Nah kudu kumaha mutuskeunana yeuh. Putusanana mah lamaran ti si Mirja tolak. Ish. Salah ari langsung nolak mah. Mun rek nolak kana lamaranana eta bongsang ulah ditarima. Bari nunjuk kana bongsang. Nah ada urang mah teu menta. Pulangkeun deui we naha. Ari teu sieun pabalik letah mah. Ish. Goreng tamen atuh lain kitu kuduna. Tada teuing recetna omong jalma. Mun urang mulangkeun deui kiriman anu geus di dieu. Begitu namanya tarima we aduh. Mang Ading lebareun utangan mah nampo bungkus rokok keretek. Ah goreng patut ieu. Kolot-kolot pabari kasogok bool. Narek beunang dibeuli ku rokok pamadegan maneh teh. Cik atuh mikir da geus kolot maneh teh. Piraku anak urang rek ditukeurkeun ka rokok. Deuleu eta. Kasalaki sia. Nah nyarita teh Salma. Munah maneh. Na teu boga teuing kasopanan maneh teh Salma. Ari ka pamajikan nitah sopan. Tapi sorangan teu sopan ieu santun. Nasaha ngamimitian munah maneh. Pan maneh. Bagas ya. Mulai tungtung nah ngomong jeung maneh mah. Tuh nya. Nya sarua da maneh ge kitu patut. Keur patorong-torong kitu. Ma Ijem nyampeurkeun teu panuju kanu parabu catur nu tanpa bukur. Maseakeun paisan kosong. Pok Ma Ijem nyarita bari nangtung deket lawang tengah. Lain omong kolot nu kitu patut mah. Tapi omongan budak nu can hideng. Cik atuh mikir teh ngancara anu hade. Pikeun mutuskeun eta perkara. An geus kalolot marane teh Ading, Sarjing, Sarmah, Sulamah. Mang Ading jeung Bisarmah jempe. Eraeun ari dikitukeun ku indungna mah. Duanana ngahuleng. Mikiran carana nu hade sangkan di imah aya kasaluyuan. Sok mikir kumaha carana. Ya sangkan nyaukna helang caina beunang. Ayeuna beti baliknya. Laukna beunang meureun. Nya maksud deh. Imah kusaruan laukna beunang caina beunang kitu meureun mak. Cek Bisar mah. Ah, sarua ngacona kieu meureun. Caina herang, laukna beunang. Tanya eta maksud kami deh. Sok atuh malikir kainya. Kumaha carana sangkan bisa kitu. Jangan kasaluyuan sangkan teu pahiri-hiri sarta sing akur jeung kulawarga. Ceuk Ma Ijem beuki daria. Manehna hayang nempo anak incu aya dina katengtreman. Mun kitu carana mah urang teh kudu musyawarah pikeun nyokot ka mupakatan aduh. Cek Mang Ading ayeuna mah pikiranna lempeng. Bener kita mun aya kasulitan yeuh. Ulah pada omong teu puguh.
Tapi kudu musyawarah. Ngan ari ngaran-ngaran musyawarah mah kudu kumpul. Sarta sararea kudu ditanya pamadeganana. Pikeun diakulkeun mun sararea geus akur, geus sapikiran jeung sapaham, terus cokot hiji putusan cekel ku sararea. Tah kitu. Mun kitu mah si Nyai kudu dicalukan atuh. Sabab kudu dibawa badami ngarannya sararea. Emang besar mah. Nyapu gue penting sababahan satu roge nyokok karena urusan si Nyai. Jung atuh teang ka itu. Sina ka dieu sekalian. Bisar mah Cengkat ngajengkang ke kamar Nyi Sari terus ngolo Nyi Sari sangkan daek ngariung jeung kolotna. Atuh geus kaharti mah Nyi Sari nurut terus nyampeurkeun ka tepas. Tah ayeuna urang ngamimitian badami. Urang mecahkeun hiji pasualan. Ceuk Mang Ading. Bari derek-dek nyaritakeun niat Mirja teh ditetek taya nu kaliwat. Eta katerangan khusus ditujukeun ka Nyi Sari ngecan nyahueun. Geus kitu Mang Ading nanya. Ayeuna Bapak rek nanya. Tanya. Bapak rek nanya ieu. Nah kumaha pamikiran hidup. Sabada ngadenge paniatan Mirja. Tarima atawa ulah. Cingan. Ulah. Jawab Nyi Sari tanes. Ih, ari cek bapak mah ulah waka nyebut ulah. Pikir heula untung rugina. Sabab Mirja ge can puguh goreng. Bawa teuing dina perakna mah leuwih hade batan Jang Karmin. Cik pikir deui sing apik. Ulah getas harupateun Nyai. Abdi mah teu resep ka si Mirja. Carana kasar jeung licik. Kahiji kungsi megat di jalan cara begal. Kaduana kungsi mitnah ka Kang Karmin. Magarkeun kitu. Nu akhirna abdi jadi tagiwur teu puguh. Jadi bingung milihna. Nah mana anu bener? Nah, make nyarita kitu. Iraha Jang Mirja mitnah. Kungsi ngirim surat ka abdi. Nu eusina mitnah Karmin. Katari mana ku hidup kumaha? Nah percaya kana fitnah. Mimiti nama percaya tapi ayeuna kapikir. Yen surat Mirja teh pasti bohong. Eusina ukur fitnah. Nu matak abdi mah moal narima kana lamaran ti Mirja. Huleng, aduh, Mang Adi ngahuleng. Kitu deui Bisar mah jeung Ma Ijem komo Bisar mah. Da manehna ge milu maca kana eusi surat ti Mirja teh. Nu eusina memang ngagorengkeun ka Karmin, magarkeun teh geus ngomong nu lain-lain. Ari ayeuna kapikir eta surat teh can puguh bener eusina. Pikiran Bisar mah teu daek panger luak leok teu puguh cekeleunana. Antukna jadi bingung sorangan teu bisa mutuskeun. Lamun geus kieu kumaha ye si kumaha pamadegan ibuna? Jigana bener Jang Mirja teh licik carana kasar. Nu akhirna ngabingungkeun ka urang. Jadi putusanna mah lamaranna ulah ditarima tak kitu bae Kang Ading, Surading. Emutan mah kumaha mah? Nah, geus jaho dimimitina Bu. Nu hade hate jeung bela teh Jang Karmin. Jadi nu kudu ditarima mah Jang Karmin lah ini si Mirja. Ari kitu mah dina dasarna sararea oge sahate jeung sapaham. Yen urang cager pohara mitra hanya kamu jeung nenglong cekap dugi ka dieu heula wae. Insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Cag.